assalamualaikum Bapak Nan, kumaha damang? Kumaha damang ya orang Ciamis ya. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi orang Ciamis. Aduh, syukur. Cikan baru cek lagi si Bapak Nan pernah ningali juri keung teh kamari cenah. Kumaha dongengna teh? Iya juri lupa. Itunya kuring erek kulin. Ya Allah. Awewe ari awewe. Dorang tas aya nu maot. Putingna urang ulin ke awewe. Nya. Terang danya. Terus ari teh pas aya eta nu maot teh keur nyarande wae. Ya Allah. Nah, pocong. itu pocong. Bodas. Iya bodas. La ilaha illallah astagfirullahaladzim. Entah lupa. Ditinggalikeun teh wabinya ngoloyong teh ngambang. Ya Allah ya Rabbi. Kukuntungan. Kawas engkang-engkang na cai teh ya. Gitu. Lempang kan? Iya. Jadi ngalayang. Lempang wae ngoloyong gitu. Uguk egang. Iya. Oh jadi uguk egang lempang nah. Ya. Kukuntungan. Kunjungan di ieu keneh itu biasa dibeungkeut keneh ieu teh basirah teh. Ya Allah ya Rabbi. Lalaki awewe. Lalaki. Eta di Ciamis. Iya. Ya Allah ya Rabbi. Baru cenah pernah deui Bapak Nan ieu aya getih. Anu maot anyar cenah kumaha? Maot. Diintip bae ku urang. Ieu Ari teh urang nyangan ruas we, ruas awi sa ieu jeung teh lodong. Sabuku. Urang teh bebaskeun ka dinya kana kuburanana. Tengah-tengah bah bujal. kok gila bah bujal. Iya. Ari pak isuk teh diteang ku urang eusina teh nanah jeung getih. Ya Allah, bau. Henteu ngan hanyir bungkul. Hanyir getih. Iya. Eta teh meureun juri kewadahan. Duka teuing eta mah. Asa dikemanakeun? Piceun ku urang nage ka Nubalah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ini tempat pengaruh Bapak Nan gini hebat-hebat teuing. Baru cenah kamari aya anu ngirim duit cenah bener. Eta mah baheula eta mah. Nya kanu keur ngaronda. Aya nanyakeun ngaran si anu. Mang Cep cenah ngabeurnya. Mang Cep meureun. Heeh, terus nya kitu ku nu ngaronda teh dituduhkeun imahna. Mawan naon? Ari jalmana teh memawa tas. Gede. Ya sedeng lah. Gitu kitu leutik kitu. Eta jam sabaraha? Ya golongan jam 12 lah. Ari pek teh nanyakeun ngaran Mang Udin. Suka jebak Cep. Ya dituduhkeun tah kanggang ieu tah pagar anu rupana. Ngaleungit we. Henteu can ngaleungit, hayuh ngoloyong ka gang teh si jalma teh. Ari pak jadi beunghar jalma teh. Ari pek teh jadi beunghar jalma lagi. Meuli naon mobil, kios. Lah ari mobil mah dengan meuli kios wae di pasar. Sabar hiji. 2 siki. Langsung beunghar. Langsungan ayeuna tos maot nu ieuna nage. Aya di baru anu manggih anjing keur udud kumaha? Eta mah wayah subuh eta mah. Ciamis. Ciamis. Eta tanggah batur. Sadesa ngan beda blok gitu. Beda kampung eta mah. Ari kitu aweuna teh singirunseuna. Bihawu tengek naur cai tengek nyamu gitu. Ari teh aya nu mentasieuna tetanggana. Ari polongokeun panto. Anjing keur cenah Anjing keur si duru bari udud. Diuk dina jodoh. Jodoh. Wah, ilaha illallah. Jadi jalma anjing. Nya ari kitu Bajuna can dibuka beurenya. nya encan ari kitu jalmana teh nya pentasieuna ka teu tulus jadi. Ngogok beurenya. Aya anjing keur udud. Aya anjing keur udud cenah anjing saha nya jadi jodoh cenah. Ngaranna teh si Husnan. Anu ngarupakeun anjingna. Nya. Ya Allah ya Rabb. Mang Husnan. Bisa bae ayeuna. Aya keneh hayeuna ge beunghar. Ngan eta mah meureunana teu di waktu umur meureun tak mah. Panjang meureun da aya keneh ayeuna ge. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi. Aya tuyul ka pasar. Pasea tuyul jeung tuyul. Tuyul jeung tuyul. Nya. Ya Allah ya Rabbi. Ari cek lu bogana teh cek lu hijina.
Maneh cenah ulah mamawa nu kitu, cenah da aing oge boga. Sarua ngalah duitna. Sarua bae aing oge cenah eukeur cenah. Tong dideukeutkeun ka nu aing. Jadi pada saya kan tadi orang Saya. Ya Allah ya Rabbi. Anak sawah mangna naik kejadian naon cenah? Karena sawah urangnya, tadi saat si sawahnya digalengan ku urang, caina dikocorkeun ek ngagalengan. Nah, ari geus digalengan, ari urang balik rai isuk aya lauk. Pinu Loba, nilem, golode. nya balede jeung kansra. Ieu ceung teh lauk di mana dan di girangna ge eueuh balong. Berarti ceung teh ieu mah anu erek nyupangkeun. Sulur cupang. Nya. Nyupangkeun tak mah. Jadi dibahekeun kadinya. Dibahekeun kana Sawah urang. Di mana gerak teh laukna? Dipiceun di ieu kan kawalungan deui, dibuang. Ya Allah. Dibedahkeun cainana ge nepi ka saat. Untung aja di daharnya. Da urang rencanana ge piraku aya lauk Gelar ada yang dadak. di tonggohna ge eueuh balong eueuh naon gitu. Nyawa-nyawa di sawah mah dino. Di sawah aya lauk, cik lauk naon ari teh lah. Ieu mah ceung teh berarti Cupangnya. lauk nyupangkeun ka aing anu di ala.